Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah Mudah-mudahan jalmi anu maca sholawat dirangsaku Allah hidarupi panyakit jasada jeung hatena sekeun sholawat di saban-saban waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah mudah-mudahan jalmi anu maca sholawat dirangsaku Allah hidarupi panyakit jasadna jeung hatena jeung ruhaniyana seurkeun sholawat di saban-saban